Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Aya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sabulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana teu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah emang pangeran kumaha sih ceuk eta kiai eta kumaha lain kiai mah cena uduni astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah masyaallah. Nah, tidinya ngahulang bisikan hatina doanya nate hiji hayang boga imah bagus 2 hayang boga kendaraan katilu hayang boga be perusahaan nasetik ih kiai goblok gimana kiai si kos kitu kiai modern kajian kumaha kiai otomatis nyana haju nyin proposal ke negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae imah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap tadi ijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ka kebon kula cek nyana teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ka kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak kuari teh nyaon ka sentul budak kuari naon cenah sentul teh ya eleh sia ku zaman baheula mah teh nyahoeun nya nama pang amis-amisna sentul anu osok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak kebon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu orenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandeg menta kayuna bae nya bari ngabersihan kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun da ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kiai ngadoa naon teh si budak kitu aing ge 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah dinulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah 2 ye amin tarolol kiai goblok kadang itu nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna Masya Allah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan ki jelema dah iya aing deket-deketan nyana cek mah acarana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli
Iya kiai mah teu kenalkeun kiai tolol. Atuh biasa bae mah. Abdi kiai, budak. Masyaallah abdi buya, buyata beneran. Teu kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karak. Sanami abdi aslina di mana teh anu kegiatan naon? Abdi mah ngajar budak we. Sabaraha budak? Aya 50 100. Oh kiai kan berarti katebakan. Ieu mencana naon abdi kiai. Santri aya barali. Tolol tak kiai goblok. Atuh kartu nama ge aya KH Supaen di AF. Masya Allah. Taha. Kan lain lalagaan. Baheula diprotes sia KH goblok. Horenganan karung hejo. Sugan lain kiai haji. Aduh, karung hejo. Beres. Nah, ieu jelema ngadoa teh hebat. Oh, jadi emas kiai kadinya. Satata. Adeketannya nang adeketan. Encan ge panjang kekarak ngenalkeun, abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu. Terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui. Jadi kayu deui. Anas deui dipentak ku aing jeung cara teh. Ade jadi kayu deui. Langsung ngomong, "Pak, ieu doa diijabah teh kumaha sih mimitina?" Atuh teu kumaha. Henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah, kula mah kabita. Emang aya naon? Ih, kula ngadoa 10 tahun. Ih, burang peuting ngadoa teh can diijabah ku sayang kitu tah, hayang kitu. Beteungna diasupan duit pemerintahan teh. Yang keheula kayak gitu. Kayaknya ayah meureun saeutik mah. Cengan ada tuh wali jabah doa. Hiji. Nomor kaduana ngadoana bisa henteu. Maksudnya ulah hayang nanaon minta maka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae tegarti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial ira datangna ira balaloon teh kiai keke maksudnya kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang aya nu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu teh kiai teh Allah mah pan maha segala-gala bener. Ih. Atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu. Lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani. Lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis. Lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tah diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun deuk dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang deuk dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wa liwalidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah deuk dibere eta dibere hayang ngadoa eta
diberi eta diberi hayang doang eta. Jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah. Ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah, lain urang ngatur Allah. Lamun urang boga kahayang mah sarua jeung ngatur Allah. Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna. Ieu geus 10 tahun ieu cek cenah teh ieu. Ulah ngadoa sampai ka Gusti kota dibere-bere. Cenah Gusti pangeran. Je emang aing diatur ku sia. Je parangsana. Urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta kanyahoan pinterna. Je pan ngalasulu ge horengan anjek ngaluyan ti aing mah. Masya Allah. Tekar ai eta tadi haju jadi emas haju dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayangeun. Yeh. Sok aing nyinggung. Kanyahoan. Wali horenganan eta. Wali mah tilok kanyahoan. Tuh, walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya. Biasana wali orang tukang korupsi. Ya Allah, wali Marudin teh hayangna sebagian keren atuh kumaha eta perwatakan